Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana tepangkeun Wasta Abi Mesya Amelia ti kelas 11 IPS. Ti dieu abdi janten anu nyaeta biantara. Salah sahijina ayeuna recangan abi anu wastana Kalkelian Juliani ti kelas 11 IPS. Janten macana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana. Mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu tos masihan rahmat ka urang sadayana. Ibu Bapak anu dipika hormat sareng para rencangan sadari sadayana. Beureum pasanggiri biantara ayeuna teh jejerna perkara budaya. Salah sahijina budaya teh basa Sunda. Jeung basa Sunda mangrupakeun hiji hal anu deukeut pisan hubunganana. Anu teu bisa dipisahkeun jadi sewang-sewangan. Di daerah sorangan basa teh mangrupakeun lambang keureus daerah, ciri khas, jeung alat komunikasi dina keluarga jeung masyarakat daerah. Salah sahijina cara pikeun nanjarkeun kabudayaan daerah di antara ku jalan ngamumule basa Sunda. Babakuna mah lamun ku urang di Bandungan dina kahirupan sapopoe. Katinggalina para rumaja ayeuna loba anu kurang wangun kana basa Sunda. Memang henteu sakabeh rumaja di Jawa Barat ngabogaan sikap saperti kitu. Tapi hal ieu kudu jadi keperhatian urang sarerea. Sahadi anu bakal miara basa Sunda teh iwal ti iwal sadayana. Para rumaja ulah nepi ka urang Sunda teh wawuh kana basa Sunda. Cendeukna basa Sunda teh mangrupakeun basa anu reukeut pisan hubunganana, anu teu bisa disewang-sewangan. Sakieu nu tiasa didugikeun dina ieu biantara hamputeun pami aya cariyosan anu kirang merenah dina mana. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.